Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan di Indonesia, politik eker curat marit, politik murat marit perekonomian can menentu budaya anu sakitu kuari keur acak-acakanana. Berbagai budaya asup ke Indonesia, golongan-golongan datang ke Indonesia, geus Syiah, geus Wahabi, bermacam-macam kuari di Indonesia teh. Islam ngakuna Islam, acak-acakan. Tapi lamun ku Allah dek diangkat jadi hamba nanu soleh gampangin Allah mah. Kok betaheun si mondok zaman internet, zaman satelit, masih kena jelema ngaji amil di pondok pesantren eta teh dek disalametkeun ku Allah. Jih, lamun lain dek disalametkeun ku Allah, masyaallah ngan eta goblogna di pondokna main HP bae. Barang ditanya, hei saya kunaon main HP, tuh guru ini kinerja yang main HP. Aduh mau berjamaah buru, aduh mah beres. Nah dek disalamatkan gugus ya Allah mah, wanien nyana ninggalkan lembur, wanien ninggalkan keluarga, wanien ninggalkan babaturan jeung handa tolat, nyana cicing di pondok pesantren ngaji, masya Allah, eta teh keur diriadohkeun ku Gusti Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah, jelema nu mondok pesantren eta keur diriadohkeun. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik ja mampuheun, apakah teu mampu nyana ulin jeung batur ja mampuheun, lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga, pergaulan ja bisa. Tapi dek disalamatkan ku Allah, ulah paling nganjang sekali-kali bae lah. Tolol lah yang nganjangan segala. Cicing di pondok betah. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teu karasa orang dek disolehkeun ku Gusti Allah. Maha kawasa Allah di tengah-tengah keur carut marut. Murat marit kan, tapi aya bae jelema nu mondok haji betahkeun. Moal aya jelema dibere karomah anu hayu make mobil mewah bae moal aya, sare di spring bed bae moal aya. Jelema dibere mah ulah tapi na teu pernah riyadhah moal aya. Mantak satu perjalanan untuk menuju karomah, satu perjalanan untuk menuju maunah, dibere betah heula di pondok. Di pondokna dibere daek ngaji, belah dina dibere nyana tea puasa baik. Dahar carang paling ke jam 6 pala suk-isuk ngawuduk, ke jam 9 dahar, ke jam 11 dahar deui. Tuh mau menang-menang apa? Nah iyalah perjalanan seorang santri sarua. Urang lamun membaca Tansabul Qadir Jailani, kemudian orang membaca Kitu Abu Hasan Asyadzili, kemudian orang membaca Sahabat Kabirul Rifai, Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Sarua jeung para nabi, nuturkeun para nabi nu mantak dina Al-Qur'an, Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah supaya dituturkeun ku urang. Nah, iman dek nyaritakeun babarieun Allah dek ngangkat jelema, dek dibere kamuliaan, dibere betah di pondok pesantren. Wajan teuing deukeut ka pesantren modern embungeun. Kajen teuing bapana nitahan bae sakola embungeun. Kajen teuing bapana nitahan di gawe hayang. Nyana mah di pondok bae geus. Kolotna geus ngitung bae anak aing di pondok geus 10 tahun bisa ngaji kan teu. Ditanya, saya geus sabaraha tahun di pondok? Teu pugu abah nu ngabiayaan. Lain gitu saya geus bisa naon? Bah, ulah sok nanya bisa ngaji, betah naga geus alhamdulillah. Geus tah asal betah di pondok abah mah geus bau tama fadol Allah. Penting dengan nasihatan aing atuh. Ieu betah di pondok geus hebat biasa. Lain lalagan karunia ti Allah. Nah, dibere mujizat ka Kangjeng Nabi urang. Ieu Kangjeng Nabi hayang nyepi helanan embung bergaul jeung jelema, embung kapanggih jeung jelema. Naik Kangjeng Nabi ka gunung, ke turun, ke naik tahunan Kangjeng Nabi. Dan terakhir
Kanjeng Nabi loba di gunung jadinya turun ayat diangkat jadi rasul. Nu keur ngeunah-ngeunah kula sok ngobrol jeung dulur kula jeung adik-adik kula jeung kiai-kiai zaman kula di pondok artina keur leutikkeun sabada kitu tamat sekolah SD cici sorogan di Abah eta dibere loyog santri baheula mah hudang ti peuting teh loyog hudang ti peuting aju salat wirid hampir kabeh kukula lamun ditataan batur-batur kula zaman hari teh urang tisok ka aya urang itu nu hirup keneh nu geus maot aya eta teh kabeh asal ti peuting bae hudang kukula sok ditanya saya ngawirid naon emang ngawirid kajagoan menang di mana tuh Cisoka satu guru saya mah dijakeun lah saya ngawirid naon aing hayang ulah teh ditembak paeh semuanya paeh mah paeh bae kukula sok ditanya saya ngawirid naon aing mah di Ciduhan Bikang gitu nanti karena wirid ini roa itu aing wiridan jadi tipe tinggal wiridan aya anu biasa wirid sholawat laloyog kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu asal jam 12 jam 1 kula sok kudang diintip santri sudak seserian naonan si bungaheun amat diintip ku kula nya aya jelema eueuh aya mun aya moal lamun eueuh jelema ngintip ka jandelana keur kelan HP tuh Imam kosi Amir bae cek aing ge. Ya game Amir kosi mah. Lain wiridan ngomeh HP bloon. Masya Allah guys. Ya, keting kedua, ketilu, kaopat. Kula udang deui. Intip deui santri. Aya sorangan bae. Sorangan bae di juru pondok di Handa. Wah, cekain santri yang edan kanang sih. Masya Allah, ya si santri kurang kararieu. Nek ngira dibere ka romahna tuh. Ya perjalanan baheula mah zaman kuat tanya jeung Ka Haji Hamid dah. Oh, baheula mah wiridan, baheula santri teh wiridan. Geus diulah-ulah ge ku Abah. Awas ya. Ulah sok wiridan hikmat, ulah sok wiridan kajagoan, mundek maca sholawat bae. Apa teh galak Abah mah. Ulah sok udah diri kos kitu, pokona ngaji bae. Tetep bae. Sumur datang ka bareula pake ngeum. Sumur belah. Aya deui tah, kulah masjid pan digedean ku almarhum Abah. Meunang meureun sabulan belah. Cakabat ieu sakieu kuatna beulah aya naon nya. Naon ieu kadinya. Oh, barang diintip da ku Abah keur kieu bae. Saha ieu budakna ieu? Saha budakna ku Abah digitukeun. Ditendek ieu na. Sia paeh sia. Parahnya na barang malah Abah, ampun amang. Eta lalakon baheula santri teh teu meunang dicaram, hudang ti peuting teh teu meunang dicaram. Adapun wiridana macem-macem hampir terbiasa. Mantap kabelah dieuna hudang keuting teh biasa. Santri ku ari Masya Allah, ceku lagi macem-macem. Geus kadarieu bae. Iya mungkin. Puyeng naing dulu santri ku hari. Ya Allah, ya Rabbi kunaon jadi karar ieu sih. Ieu cerita di kulon mah religina luar biasa. Artinya santri teh lekat dengan wirid. Komo di Wetan, di Garut, nu kaalaman ku kula di Tasik, di Bandung. Jararauh jasa. Cacak di kulon bae di biasa wiridan hese. Anu mentak makin kabelah dieuna makin ciut. Sebab tadi Rasul nu dibere mujizat kecuali sabada masyaqat, wali nu dibere karomah sabada kecuali sabada masyaqat, ulama nu dibere maunah kecuali sabada masyaqat. Itu kene santri-santri lamun baheula mamasa tibi
namun baheula Mama Satidi jeung Mama Sujai berangkat nuku sakukula didongengkeun teh ya berangkat ka Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama di Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat lempang dekat Cilimus tengah jalan kapetingan terus mampir di hiji warung begitu mampir di hiji warung kabeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge ini mamang santri ya mamang santri pamacakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satidi urang kebeneran ieu mampir pae jeung mah ieu yuk maca Yasin bismillahirrahmanirrahim ngarada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan tadi jauh lalagaan Mama Satidi jeung Mama Sujai cek Mama Satidi teh tiluan Mama Sujai Mama Satidi Mama Nahrawi tiluan mas santri lalagaan ieu mayit lamun ditoel kitu teh sok hirup kana sama-sama baik iya bener coba Bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan suyirat bil jibal qutiat bil kulli ma bil mauta balillahi lamru jami innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna hudang mait cek hei tadi jadi kosia tuh tenang mang tenang itu Mama Satidi gentur lain lalagaan Masya Allah cek Mama Sujai tapi lembun dibacaan deh iya ditoel iya na esok kayak deh kan coba aku saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un toel jempol na kayak deh kita kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu ternyata eta keur mondok kene pakai lalagaan Masya Allah nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariri dan baik mau bejakeun ngaranna aya hiji santri kurang belah dieu kebeneran rada ditantangan ku jawara ye caknya na aing wiridan mah emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ieu aing eta mah menyana mata ieu teh naon kadang-kadang air keras dibawakeun ka dieu dikadekeun nyawa sia air keras dibeungeutkeun ka Jumur Jaya kos itu iya bari kos teu kudu puasa tenang ji awas aya antina karaji teh di Bandung teh mah teu jadi ndek gelut teh teu jadi lantaran beres tah make eta ieu gelas seolah ka gelut jeung aing geulanan ieu gelas ku aing gelut gitu aya santi bobat peureun kula ku aing hirup keneh moal bejakeun ngaranna moal kosok kapanggih mingguan ge kunya di kermus aku eta musuhna jauh aja gelas bae digeger atuh kumaha untuk aing teh cenah teh geus balik satri bae lamun boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awewe nu teu daekeun atuh malah sakena ipis kos kitu neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai ieu sekali dua kali santri kos kitu teu boga kabeh mulai bismillahirrahmanirrahim mau dibacakeun bisa direkam aduh kitu geus ada dibacakeun ya teu katekeun mah cara kisuman dia teh hese bae nah eta asal geus dikieu-kieu bae set hadieu bae di mana Kak Kakak di mana sia tadi kain Masya Allah eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting bener boleh tarolol nah tapi iya geus dibere bareng tadi pondok pesantren teh pibereun ka Roma
dibereun maunah tinggalnya nana bae sadar. Masya Allah karim luar biasa ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak lantaran aya santri cerik bae tanya saya kunaon cerik bae sebenarnya teu betah sekolah deh budak berarti mal lulus mal mulia ya budak teu betah satu ay balik atuh sia teu betah mah dipaksakeun ngadon edan aja naon nya kiai cenah ieu mah doana bae ke sugan di imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh deui ka deui ke henteu cek aing balik aya deui ka belah dieuna ceurik bae sia kunaon ceurik kunaon teu kabagian sholawat wah anak buah hayat enak Ustaz Amir mah kos kieu asal teu kabagian sholawat teh ceurik geus sholawat teh dimasalahkeun atuh geus teu gampang ke nyolakeun deui jang sia kabeh aya nu ceurik deui tanya sia kunaon ceurik eta teu kunaon naon cenah kieu teu kunaon naon sia ceurik teh mah sedih we jeung sararedih kunaon tuh teu kunaon naon mudah-mudahan diberi tabah bae ku Allah aya naon nih santri aing ge kayak ditiiskeun heula ya ngaji sapoe dua pepanggil deui sia bangun sedihna mat kunaon ngampura kiai aduh masyaallah doana bae kunaon SMS sajakeun teh ajo diputuskeun kula ya Allah ya Rabbi itu siapa ya Allah meski itu baik cerik emang awewengan hiji tangan di Lampung membayar cerik diputuskan cinta baik budak baheula mah lamun diputuskan cinta cerik ya sia aing datang ka imahnya na dipikir ku aing sia eta ngaranna lalaki lamun lalaki diputuskan cinta ada cerik ja lain lalaki sama kos itu mah juri sama lalaki mah lamun diputus